Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Tadi siapa nih berenangnya arek nisang kok semalodo teh ya secai jadi nu aya tina botol dimanfaatkeun teu inget eta teh amanat teh tadi sok kemudian deui mah ada amanatanana dia meureun teh jadi pake nyisang arek ge satu bisa aja bisa urang teh eleh ku onta nya onta nih semaheran eta kata ya. madal Kunaon manehna usum kalau depan ya secai. Ngagali sumur 13 meter tuh ieu. Adina naon? Masang sanyo. Tuh ngocor. Pas isukna saya tadinya ngaliwatan dari sumur tadi namanya. Keur kukurilingan dina tangga kalapa tadi hanap. Guk sebenarnya kalapa mau sumur cai teh aya anu tinggal sandiona semalodo ge cai nanti sandiona di mana teunana jadi mana teh kerutan gitu tadi nawa gitu kalau buat itu subur mah caian aya tuh lah gimana pandina ban di darat subur ya jadi binatang bahaya. jadi eta teh istilahna teh sumur digantung talaga di awang-awang saumur di Bandung teu nyaho harga bawah jadi teu nyaho harga bawah teu nyaho harga bawang pantes teu nyaho harga bawang kada sabab usum halodo wadah teh jadi bawang beurnya bener eta mah halodo eta banget halodo beda di lemuran nama banget halodo buat geus gararing korong kan jeung da deui da di lemuran mah lain korong ngararing lalaki ge nyariram kalau sama halodo mah lalaki ge nyiram akibatin halodo akibatin halodo bar jadi pasti lain suka luas di kadang-kadang halodo luas masih sedangkan cek kisah gitu rek deket kiamatnya pokoknya kalau ke 3 tahun cek ayeuna bisa berapa bulan ya? Ya tarik 2 minggu oh ya 2 minggu kemarin hujan kayak karena 2 bulanan lah 2 bulanannya 2 bulan kan hari hujan gitu mah ya istilah hujan maehan yukut hujan segebretan hujan munggaran dan itu lantis teh nih sok jadi paril malu hiang eta jelema teh. Model telantis tadi model dulur urang mah si Anton. Eta pan mandina teh telantis eta. Mata muriah. Muriah nya. Eta mah muriahna lain eta. Pan halodo sagayung cukup sih mandina. Merindukan kasih sayang ya. Naon tina eta teh efek menurutnya efek atuh balukar balukar tina halodo pan efek ngeureung sadeungeun henteu proses efek ya eta mah digasor nah apa ge ibunya teh yang eta pakai efek gitu yang kasep ini efek aki-aki aki dari kawan di efek kenapa malah disebut aki lagu mah balukar itu tadi kahiji meureun ningang mangsana usum halodo waktu kaduana oge memang aya balukar tina masalah tadi artinya acan mangsa sarakat teh lain karaka kurang perhitungan ya kurang enak kan kieu lamun hiji tangkal eta bisa ngaluarkeun cai debit caina sekian miliar liter dituang Ya, tina setangkal. Biasa tangkap kumaha lamun di loba komo gunung di misalnya tidak lain kurang gunung. Hai. Soalnya orang gunung teh nyawa perhitunganana eta sapoe geus kitu liter. Emang cek nu ngarti. Kedua, nama orang gunung paling ngalah ke suhu. Bener.
Jadi anu ngajadikeun halodo ieu teh sebenarnya malah loba. Malah teu loba gunung tara itu. Urang gunung mah satangkal gitu ya. Anu make alat mah pan buka linter 10 hektar teh asa saguti. tina 10 hektar. Maka akibatna teh kieu. Lamun seperti ayat tina balukar-balukar gitu. Ngan lamun seperti meureun urang hayang meureun cai anteng. Meureun ulah dikeun ka panas dikeun ka ereng-erengan kieu. Ya tadi teh aya keseimbangan ekosistem. Nah, cenah bahasa dengan mah Ekosistem jadi ekosistem di mana meureun leuweung anu bisa dikeluar, di mana leuweung anu teu bisa dikeluar. Babi dinya nih aya hutan lindung. Nya hutan lindung mah kan ulah dikeluar. Padahal bohong deh teh Ki. Bohong kumaha? Kuring pernah ka leuweung. Di dinya teh hutan lindung. Kuring teh ka dinya eueuh lindung hiji acan. Bener. Lindung hiji acan. Lindung Siti Aisyah. Eta nya.